Kamu bajingiring teh gini keluarkeun geuning. Ting tapak ngala teh, ngala teh, ngala teh, ngala teh. Ngerokok heula atuh. Oksigen heulanya. Iya ya panas itu. Yang itu mau berat segitu. Cuma ini kewek. Oke, lanjut lur. Kita ke datar Eyang. Aduh, kuat euy. A few inches later. Oh, jadi ini makamnya lur. Batu-batu mah. Hah? Bawa batu-batu mah ada roh. Batu-batu Bakal makan. pokoknya uang. Ya, iya, Makam Eyang Jailani petilasan. petilasan. Makam Eyang Jailani. Makamna tapi kurang terawat. Jauh dina keramaian, jauh di jalan, jauh di kota. Jadi terawat dulu mah. Waktu abah kecil, ieu teh terawat. Ayeuna buhannya meureun diibaratkeun jati kasilih ku Junti. Jadi sejarah-sejarah teh geus dihilangkeun ku ayeuna mah gitu kan. Tapi nya mudah-mudahan ku ayana ciri oge, ciri sabumi, cara sadesa, mudah-mudahan aya hikmah jeung barokahna keunteung urang salarea bahwa urang teh bakal kieu. Ieu sejarah petilasan makam Eyang Jailani. Nah, jadi dulunya tuh Sejarah tokoh ya bah ya. tokoh eta sagua jeung tokoh Pajajaran. Sagua jeung tokoh Pajajaran. Dan ini ada pohon besar juga tuh. Nah, jadi cirinya ini nih. Buat yang nggak tahu nih, ada pohon besar 2 sama pohon ini nih. Nah, ya karena termakan oleh zaman, sudah nggak keurus juga. Akhirnya jadi begini. Nah, salah satu tokoh dari Pamengpeuk, Garut, tokoh petilasan. Sekarang kita istirahat dulu di saung. Lumayan lur. Nah, jarcok lah. Aduh. Oh, ini nggak kena saung. Oh, katu aya taraji atuh ilmu bajingiring teh gini keluarkeun geuning.
Cing tapak nengala teh. Cing tapak nengala. Aduh. Aduh, gagal. Tapi ayah sudah bikin goblok ini kan. Aduh. Iya. Jadi lor, maupun tumbuhan atau buah-buahan di area sekitar sini Bebas, oleh pemiliknya dibebaskan asal dimakan. dengan syarat harus dimakan. Mau siapa aja itu. Luhurna atuh. Kayak tak ambuhan lah. Kawat kan. Ayah geus dikasih mana tadi nu ngajungkal dina ieu. Di balungan. Oh, teka video aduh. Oke, bebas dikambil. Oh, orang kudu ngajungkal deui gitu. Itu nu asam bea teh. Ku bajing. Kalau habis dimakan bajing. Ngawur. Sekarang kita semoki dulu, istirahat dulu. Istirahat, capek. Itu guys, koneng tuh. Aus koneng lah ya cowok ya. Jika tambah neng begini. Pergi ya tulang peneng kan asak ieu eta koneng nam. Ya, let's go. 2 hours later. Jeung Atep. Tantan, Atep jeung saya sih. Aya kirimkeun.